Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mugi Allah kersama parinan rahmat sareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad ka kula wargi sareng para sahabat sareng kanu anut ka Nabi Muhammad. Mugi Allah maparinan kabagjaan Kangjeng Nabi Muhammad Rasul pilihan. Salamina ayadina keselamatan ayadina panantayungan pangeran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kangjeng Nabi Muhammad nu ngagaduhan akhlak budi pekerti nu sae pisan sifat Nabi tawadhu teu kumagungan kepada jalmi salamina sopan. Kangjeng Nabi Muhammad teu takabur sumawona adigung jeung kumaluhur teu ngarasa dirina leuwih ti batur najan anjeunna pangkat Nabi jeung Rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Urang sadaya sing tiasa nurutan kana akhlak Nabi Muhammad junjunan anu sae basa sae kalakuan Nabi anu bijaksana tur budiman. Mugi Kangjeng
nabi maparin syafaat ka urang sadaya di poe kiamat. Mugi urang sadaya di aku umat janten golongan umat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Mugia urang sadayana sing dijantenkeun umatna sayyiduna wa maulana Muhammad anu kenging syafaat kelak nanti di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bagi urang sadayana khususna di alam dunia ieu urang sing tiasa teras tiasa mencontoh kana akhlakna sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi pribados nampi dipun bapa saur mantananana lamun hirup hayang salamet dunia jeung akhirat hiji tembongkeun akhlak nu mata kahartian ku batur, kadua hargaan ilmu nu aya di batur. Wallahu a'lam.